Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Langkung tipayun urang sanggakeun puji ka Zat Ilahi Rabbi anu mana berkat mantena urang tiasa ngumpul ngariung di ieu tempat anu insyaallah dimuliakeun ku Gusti Allah. Dina raraga tasyakur walimatul khitan. Salawat miwasalam mugia salalamina dicurahkeun ka baginda alam, yakni Kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katut ka keluargina, ka sahabatna, ka tabiin, sareng sadayana, sareng urang selaku umatna. Mudah-mudahan tiasa nurutan non rupa anu diajarkeun ku beliau, yakni syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salam hormat ka sadayana, khususna ka Bapak Lurah sareng sareng-renganana atanapi khususna pemerintahan Desa Bungur Beres. Anu langkung istimewa abdi sanggakeun pikeun teman, kerabat, sohib, akhinal kiram Mang Ali sareng sadayana, daripada khususna kajian malam Jumat sareng ka para jemaah. Salam baktos hormat abdi kangge Mang Warsim sareng keluargi anu mantenanana dina wengian ayeuna sejak tasakuran daripada ayeuna tos dihitan Perdika Janua Nur Iman sareng Firdan Fairi Ramadan. Anu langkung utami kasadaya anu nguping, sadaya atanapi anu nguping lewat streaming panginten aya karena aya kamera. Anu dimuliakeun ku Gusti Allah, mudah-mudahan sadayana diberkahkeun ku Gusti Allah, amin. Sadayana dipasihan amanah atanapi ngemban amanahna, sing ayeuna teras salalawasna dihidayah ditulung ku Gusti Allah jalla jalaluhu wahdah. Sadayana sing ditebihkeun da naon rupi anu sifatna embung dina warna-warni pancabahya atanapi malapetaka, sadayana sing aya dina lindungan Allah jalla jalaluhu wahdah. Sadayana sing dicumponan non rupi hajat atanapi pangabutuhna, atanapi cita-citana, diberkahkeun hartana, diberkahkeun istri sareng pala putra katut incuna. Sadayana mudah-mudahan teras dihidayah, dirahmat, dimagfirah ku Allah subhanahu wa ta'ala.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu ku urang ka uninga dina wengian ayeuna nyaeta Bapak Warsim kalih keluargi sejak tasyakuran walimatul khitan, yaitu Ananda Perdi sareng Ananda Firdan. Entos si sunatananya cing ningali buktina mana buktina. Dina raraga tasyakuran ieu make diangkir ayeuna ahbabur rasul, anu mana dina tasyakuran ieu nembongkeun kabuktos daripada bahagiana atanapi suatu kehormatanana daripada walimatul khitan putra sareng cucuna, daripada buktos ayeuna kebahagiaanana sareng kahormatanana sepintas daripada ningali nami Perdi orangna itu membawa kebahagiaan pikeun keluarga. Janwa itu anugerah ilahi, anugerah Gusti Allah daripada bahasa Ibrani. Nur iman, cahaya keimanan, berarti perdika janwa nur iman, suatu kebahagiaan, kehormatan daripada anugerah Allah Jalla Jalaluhu wahdah beserta cahaya keimanan. Mugia dina namina anu ieu sareng Perdi Fairi, namina anu ieu mudah-mudahan janten watak asli daripada namina. Karena sapalih keterangan Rasul, sapalih hadis Rasul bersabda, man wulida lahu waladun falyahsin ismahu wa adzabahu. Sing saha jalmi nalika ngalahirkeun hiji putra maka hadekeun dina namina jeung ayeuna adzab tatakramana. Na ieu Perdi daripada khitan ieu, daripada keur ngajalankeun non rupi sunnah atanapi parentah daripada syariat Islam ahlus sunnah wal jamaah. Perdi cita-cita hoyong jadi naon? Santri. Hoyong jadi santri. Ayeuna kelas sabaraha? 4. Kelas 4. Perdi cita-cita hoyong jadi santri anu sholih. Ayeuna nembe kelas 4 disunatan nyeri henteu. Disunatan nyeri nya, nyerinya keluar getih. Keluar getih padahal lamun secara logika bapana Perdi ieu seolah-olah teu normal. Kieu perbandingan anak nalika dipotong kuluf atanapi kulfah daripada ayeuna alat vital daripada jenis kelamin laki-laki Perdi contohna dipiceun dialak sacuil daging atanapi kocok kaluar getih palai disunatan deui alim karena sing buntungnya sing buntung cenah sing buntung. Daripada tersebut Bapak Warsim di dieu ngayakeun tasyakuran ieu ngabelaan anak koceak dengek, bahkan make hatur nuhun ka ayeuna pamantri anu nyepitan Perdi. Lamun cek logika atuh da asa teu hideng atuh bapana teh keur mah anak koceak dengek nyeri kaluar getih. Naon reaksi spontan daripada seorang orang tuana? Sebagian anak keur mah budak dinya nyeri mere duit ongkoh ka pamantrina kan gitu. Lamun urang budak aya nu nyintrek, budak urang aya nu nyintrek, kumaha reaksi urang? Paling ngasah bedog kan, paling ngasah bedog. Ari ieu mah buktos kaluar getihna diala sacuil dagingna
bapana Perdi mere duit ongkoh, bahasana hatur nuhun ongkoh, padahal budak dinyenyeri. Hadirnya ampe keluar getih. Daripada tersebut naon rupa diupayakeun, entah pikiran, entah ayeuna tanaga, bahkan broan anu aya oge dikaluarkeun, dikorbankeun pikeun ayeuna mieling atanapi bentuk rasa syukur secara ekspresi dohir kungayakeun acara na tabligh atanapi sholawat ahbabur rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ek dikuras tanaga pek, kan itunya harta erek abis-abisan pek, bahkan sapalihna sok ampe hutang injem. Pikeun naon ieu teh ekspresi sebagai orang tua daripada namana Perdi suatu kebahagiaan. Kan itunya bahkan make ayeuna ngariweuhkeun tatangga oge saking palai berlangsungna acara tersebut. Acara ieu sukses tanpa ekses. Nah ialah reaksi daripada suatu kebahagiaan daripada orang tua nak pikeun anakna ditembongkeun lah, dibuktikan lah seperti acara sepertos kieu. Alhamdulillah kahartosnya insyaallah. Daripada tidinya sakumaha tadi kermah budak dinyenyeri tapi pikeun kahadean, kan itunya emang solusina sapertos kitu. Lamun ayeuna teu dialak sacuil daging daripada kuluf atanapi kocok eta bisa ayeuna mengendap atanapi bersarang warna-warni panyakit. Daripada tersebut tadi nami tosae adab tata krama daripada ayeuna ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ku sapertos tasakur walimatul khitan urang ayeuna keur ngajalankeun. Daripada tersebut ngan teu ngomong wungkul, ngan teu dibalakakeun wungkul, daripada ekspresi suatu kebahagiaan kabungah anu didapat daripada Bapak Warsim. Daripada tersebut cita-cita Perdi palai jadi santri anu solih, doakeun ku urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Cep apal solawatan, resep solawatan, naon nu diresep solawatanana? Ya Sayyidi ya Rasulullah apal? Ya Sayyidi ya Rasulullah hafal seallahnya rebana boleh diiringi da diangkir ka dieu teh pikeun ngabibingah nunamina Perdi sareng Pairi. Rebana boleh diikuti ketika Perdi melantunkan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah. Ayo bismillah. Kini disarangan ya, kini disarangan. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah teu di piwarang sapertos kieu naik ka panggung ku Kang Santri pikeun ayeuna nyumbang swanten Mas Perdi? Acan. Yuk ayeunanya. Ayeuna, ayo bismillah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Sadayana urang sholawatan Allah ya man lahu ya irdallah inna musib inna qad ja'u
Nabi Sidana 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 Nabi Sidi Abu Salim Umar Habibin Nabi Sidi Abu Salim Umar Habibin Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Sadayana Nabi Allah Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Sidi Abu Marhabibin Nabi Sidi Abu Salim Umar Habibin Nabi Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rasulullah Ya Nabi laka syafa'ah wa hadal madlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadal madlabi ya Nabi ya Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi seru resep mungkin deui kakang santri tu perdi hoyongna lagu naon sallu ala nabi sallim wa barik alaihi sallu ala nabi Allahumma salli wa barik alaihi Alhamdulillah. Ieu momen anu insyaallah daripada cita-cita anu nembe diketahui bakal selalu terngiang daripada tasyakur walimatul khitan. Daripada tersebut sadayana sakumaha tadi nalika jalmi ngalahirkeun jalmi maka aluskeun namina jeung hadekeun ayeuna adab tata kramakna wa idza balago falyuzawwizhu daripada ayeuna nalika tos wayah nikah tikahkeun wa in balago walam yuzawwizhu wa aswaba isman fa innama ismuhu ala abihi nalika kelak tos aya bagian nikah tos aya jodohna daripada Ananda Perdi sareng Ananda Fairi nalika teu ditikahkeun ku ibu ramakna
nalika perdi midamel hiji dosa maka dosa eta ditimpahkeun pikeun orang tuana, ditimpahkeun pikeun ramana. Daripada tersebut nalika tos aya bagian nikah, nalika jodoh tos kapendak gerak tikahkeun, lamun henteu ditikahkeun nalika eta murang kalih nu tos wayah nikah nyieun hiji doraka, maka doraka eta ditimpahkeun pikeun ramana. Ieu daripada tersebut hiji hadis anu disaurkeun wallahu a'lam bil muradi, pamugia janten bahan daripada pikeun menopang, pikeun menunjang, pikeun ngadorong motivasi sosok perdi, pikeun cita-citana dikabul ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kelak perdi ieu bakal janten generasi ke depan pikeun ayeuna nyiarkeun non rupi Islam ahlus sunnah wal jamaah. Kelak daripada nami tersebut sakumaha tadi kebahagiaan daripada anugerah pangeran dengan cahaya keimanan, perdi orangna simpatisan, perdi orangna bertanggung jawab, perdi orangna daripada bisa menyeimbangkan non rupa anu bergejolak daripada kehidupanana. Ketika perdi lebih cerdas, manehna palai gaduh jodoh, palai gaduh ayeuna kawan anu lebih cerdas daripada sosok perdi. Daripada tersebut sebagai orang tuana ayeuna nami tosae, ayeuna adab Islam, tata krama Islam sebagianana tos dijalankeun daripada bentuk tasyakur atanapi tos dihitana perdi. Ayeuna tugasna kantun hiji deui, kantun dijejehkeun, kantun didorong kana pendidikana, kantun didorong kana pendidikanana. Tugasna hiji eta sareng tadi nalika tos cukup umur aya ayeuna pi istrieunana, aya jodohna segera tikahkeun. Lamun dua ieu tos dilakonan, bebaslah tugas daripada sebagai orang tua untuk sementara. Makana sakumaha ti pangker dina kajian malam Jumat tersebut, nalika anak geus rumah tangga ulah bangga dengan rumah tangga tersebut ampe ayeuna incah ninggalkeun orang tuana, lebih baik ngontrak, lebih baik ayeuna usaha, lebih baik merantau ke Jakarta upamana teh anak tersebut teu gaduh akhlak daripada orang tuana, pedah manehna geus boga pamajikan. Daripada tersebut abdi ngajak ngahayu-hayu kasadayana, yuk urang regregeun, urang makmurkeun, urang meriahkeun hadiran daripada kajian malam Jumat insyaallah. Kahartos geus aya geus kahartos mah kaula erek balik ya, da geus tos kahartos ieu insyaallah najan saeutik, najan anu singkat, mugia kalam anu singkat ieu janten jalan, janten cukang lantaran pikeun ngadongkapkeun non rupa keberkahan daripada nyumponan, non rupa hajat atanapi cita-cita urang, non rupa sing ditebihkeun, non rupa anu dipika embung ku urang ayeuna baris menang kamuliaan di dunia alam kubur jeung akhiratna, digolongkeun daripada golongan nabi-nabi Allah, menang syafaatul udma ti baginda alam Kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng para syuhada, para solihin, sareng ulama-ulama katut guru na perdi kelak ketika anjeuna bade masantren atanapi bade nyantri nya. Insyaallah kabuleud niat hayang jadi santri nya, kabuleud hayang niat jadi santri. Kakuping anu mana tadi nu disampaikan kirang sinarang langkungna hapunten kirang sareng langkungna
ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.